Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wal maqalatu tasi'ah. Wal maqalatu sareng ari maqalah at-tasi'atu anu nomor kasalapana an Abdillah bin Amrin eta tetep katampi ti Abdullah bin Amr ibnil Asi anu jadi putra pamagetna As radhiya muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhuma ti itu Abdullah sareng Amr. Aya an Abdillahi tegesna katampi ti Abdullah wa an Amrin sareng ti Amr. Naon khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah ileh kaol anu neme. Khamsun ari lima man eta ari saha jalma kunna eta bukti itu khamsun ay ijtama'na tegasna kumpul itu khamsun fihi eta tetep di itu si man sa'ida maka bagja itu si man fid dunya di dunia wal akhirati sareng di akhirat. Awaluha ari anu kahiji tina itu khamsun ayat kuro eta yen maca itu si man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktan dina waktu ba'da waktin dina sabada waktu nusejen. Artina dari waktu ke waktu muncul kurang mah. Ruya parantos direwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi aktsiru dzikrallahi azza wa jalla ilaih kana kaul anu neme. Aktsiru kedah nyeureurkeun aranjeun sadaya dzikrallahi kana zikir ka Allah azza maha agung Allah wa jalla sareng maha mulia Allah ala kulli halin netepan atas saban-saban tingkah. Fa innahu kana sayaktosna kalakuan laisa eta teu aya naon amalun hiji amal ahabba eta anu leuwih dipika cinta ilallahi mungguh Allah wala jeung teu aya amal anja anu leuwih nyalametkeun li abdin pikeun seorang hamba min kulli sayiatin tina saban-saban kagorengan fid dunya di dunya wal akhirati jeung akhirat min zikrillahi tibatan zikir ka Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Ibnu Sarsariyin Ibnu Sarsari. Wa idzab tulia sareng kadua di mana-mana dicoba itu si man bibaliatin ku hiji cobaan. Ola mangka nyarios itu si man innalillahi wa inna ilaihi raji'una wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim kana qaul anu neme. Inna sayaktosna abdi sadaya lillahi eta tetep milik Allah wa inna sareng sayaktosna abdi sadaya ilaihi eta wungkul ka Allah rojiuna bakal kembali abdi sadaya. Wala haula jeung teu aya daya wala quwata jeung teu aya kekuatan illa billahi angin ku Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al azimi anu maha agung Allah. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi la tukfirul kalama bi ghairi dzikrillahi ilaih kana qaul anu neme. La tukfiru ulah nyeureurkeun aranjeun al kalama kana nyarios bi ghairi dzikrillahi kalawan salianti eling ka Allah. Fa inna kathratal kalami karena sayaktosna seueurna kalam seueurna nyarios bighairi dzikrillahi kalawan tanpa eling ka Allah qaswatun eta qaswatul qalbi eta neuskeun hate wa inna abadan nasi jeung sayaktosna pangjauh-jauhna manusia minallahi ti Allah al qalbu eta jalma anu ngabogaan hate al qasi anu teuas.
Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Turmudi Imam Turmudi. Wa idza utiya sareng katilu di mana-mana dipasihan itu si iman nikmatan kana hiji nikmat qala maka nyarios itu si iman alhamdulillahi rabbil alamin syuk kana kaul anu neme alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep wungkul milik Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Sukron karena syukuran li nikmati kana nikmat. Samro ibn Jundubin katampi ti Samroh bin Jundub radhiyallahu muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu itu Samroh bin Jundub. Qala naon qala lafad qala nyarios itu Samroh bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nun qaul anneme qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallahi arbaun ilaih kana qaul anu neme ahabbul kalami ari anu pang dipika cinta na cariosan ilallahi munggu Allah arbaun eta opat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar tegasna kaul anu neme layaduru moal ngamadaratkeun ka anjeun bi ayyihina kus nu mana baetina itu arba badata anu ngamimitian anjeun akhroja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim wa Nasai sareng Imam An-Nasai waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi qulu la ilaha illallah wallahu akbar ilaih kana qaul anu me qulu kedah maraca aranjeun sadaya la ilaha illallah wallahu akbar kana dzikir anu neme wa qulu jeung kedah maraca aranjeun sadaya subhanallahi walhamdulillahi kana dzikir anu neme wa qulu jeung kedah maraca aranjeun sadaya tabarakallahu kana tabarakallah fa innahunna karna saektosna itu madzkuro atau azkar khamsun eta 5 layak dilu moal mengkol keun hunna kana itu khamsun naon sayun hiji perkara rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Ibnu Sarsari wa idza betudia jeung kaopat di mana-mana di mimitian itu si jalma fisaiin wa idza betadaa jeung di mana jeung kaopat di mana-mana ngamimitian itu si jalma fisaiin dina hiji perkara qala mangka maca itu si man bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kaul anu neme qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin ilaih kana hadits anu neme kullu amrin ari saban-saban perkara dzibalin anu ngagaduhan kasaean la yabda'u anu teu ngawitan si jalma fihi dina itu amrin dzibalin bihamdillahi ku muji ka Allah fahuwa mangka ari itu amrin dzibalin aqta'u eta anu terputus dina barokah. Ahroja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Ibnu Hibban wa idza aproto jeung kalima di mana-mana loba min saha minhu itu si man dan ban kana dosa ay aktsaro tegasna ngelobakeun itu si man dan ban kana dosa sodiron anu kaluar min huti itu si man qala mangka maca itu si man astagfirullahaladzim wa atubu ilaih kana lapad anu name astagfiru nyuhunkeun hapunten abdi Allah ka Gusti Allah al-azim anu maha agung wa atubu jeung tobat abdi ilahi ka Allah. An Anas bin Malik
Katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qaul anu neme qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ilaih kana qaul anu neme kana hadis anu neme ala adullu nah tenuduhkeun abdikum kamaraneh kabeh kum ka aranjeun sadaya ala daikum kana panyakit aranjeun sadaya wadawaikum jeung kana pirang-pirang dosa aranjeun wadawaikum jeung kana pirang-pirang obat aranjeun sadaya inna da'akum sayaktosna panyawat aranjeun sadaya adunuba eta pirang-pirang dosa wadawaakum jeung obat aranjeun sadaya al istighfaru eta istighfar rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Sa'adailimi Imam Adailimi wa an Ibnu Abbasin sareng katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma non qala lafad qala nyarios itu Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qaul anu neme qala parantos ngadaos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ilaih kana qaul anu neme man arisa sajalma lazima eta ngadawamkeun itu siman al istighfaro kana istighfar jala maka ngajadikeun sallo Gusti Allah lauka itu siman min kulli dzikin tina saban-saban karupak makhrojan kana jalan keluar wa min kulli hamin jeung tina saban-saban kasusah parojan kana keluasan wa rozaqo jeung ngarizkian Allahu ka itu siman min haitsu la yahtasibu tina sakira-kira teu ngitung-ngitung itu siman rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis al Imam Ahmad wa Abu Daud jeung Abu Daud wa Ibnu Majah san Ibnu Majah rahimahumullah wa Abi Bakrin Siddiqi sareng eta tetep katampi ti Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam non qala lafad qala parantos nyarios Rasul alaikum bila ilaha illallah ilaih kana qaul anu neme alaikum wajib keur maraneh kabeh wajib keur aranjeun sadaya non bila illallahu la ilaha illallah wal istighfari jeung istighfar fakthiru mangka kudu nyeurkeun aranjeun sadaya min huma tina la ilaha illallah sareng istighfar fa inna iblisa kana saektosna iblis qala eta ngomong itu iblis ahlaktu nasa ilaih kana omongan anu bieu ahlaktu ngaruksak kuring annasa ka manusa bidunubi ku pirang-pirang dosa wa ahlaku jeung ngaruksak itu manusa ni ka kuring bila ilaha illallah kula ilaha illallah wal istighfari jeung ku istighfar falamma ra'aitu mangka di mana-mana samang-samang ningali kuring dalika kana itu madzkur nyatana hilakun nas bi la ilaha illallah wal istighfar ilayya ngaruksakna manusia kula ilaha jeung istighfar ka kuring cek iblis ahlaktu ngaruksak kuring hum ka itu manusia bil ahwa'i ku pirang-pirang kahayang wa hum bari ari itu manusia ya sabuna eta nyangka itu manusia annahum kana saektosna manusia muhtaduna eta anu narima pituduh kabeh rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sal Imam Ahmad wa Abu Ya'la sareng Abu Ya'la qala nyarios al faqihu Abu Laitsi Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu taala man hafidho sab'a kalimatin ilaih kana qaul anu neme man arisa sajalma hafidho eta ngajaga itu man sab'a kalimatin kana 7 pirang-pirang kalimat fahuwa mangkari itu man syarifun eta anu mulia indallahi taala mungguh Allah taala wal malaikati jeung mungguh malaikat wa yaghfiru jeung bakal ngahapunten sa Allah Gusti Allah dunubahu kana pirang-pirang dosana itu si man hafidho sab'a kalimatin walau kanat jeung sanajan bukti itu dunub mithla zabadil bahri eta tetep misil busa lautan wa yajidu jeung bakal mendakan itu siman halawata taati kana manisna taat wa yakunu jeung bakal bukti itu siman wa yakunu jeung bakal bukti naon hayatuhu hirupna itu siman wa mamatuhu jeung mautna itu siman khairon eta anu sae dina nu abdi mah ieu teh ku ieu wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu ari enakeun mah asana teh wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairon manawi bilih aya
anu kuta wa takunu hayatuhu wa mamatuhu mangga tiasa di komen. Al ula ari kahijina ayakula eta yen ngucap si jalma indab tidak ikuli sayin dina nalikana ngamimitian kana saban-saban perkara bismillahi ku bacaan basmalah. Wa tsaniyatu sareng ari anu kaduana ayakula eta yen ngucap si jalma inda firogi kuli sayin dina nalika beresna ngerjakeun saban-saban perkara alhamdulillahi kana lapad alhamdulillah. Wa tsalitsatu sareng ari anu katiluna ayakula eta yen ngucap si jalma idza jaro di mana-mana berjalan atau di mana-mana keluar ala lisani atas lisana itu siman ma perkara layakni bermanfaat itu hika itu siman astagfirullah kana bacaan astagfirullah. Wa rabi'atu sareng ari nomor kaopatna ayakula eta yen ngucap si jalma idza aroda di mana-mana ngamaksad si jalma fi'lan kana migawe hiji pagawean insyaallahu kana lafad insyaallah. Wal khamisatu sareng ari nu kalimana ayakula eta yen ngucap si jalma idza istaqbala di mana-mana madep ilahi ka itu siman non fi'lun pagawean makruhun anu makruh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azimi kana la haula wala quwata illa billahil azim. Ya teh maksud fi'lun makruhun teh lain pagawean anu hukumna makruh secara syariat tapi makruhun teh punten hartina anu dipikangewa ku si jalma eta. Wasadi satu sareng ari nu nomor kagenepna ayakula eta yen ngucap si jalma idza asobat di mana-mana keuna huka itu si jalma non musibatun musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kana lafad anu neme. Wasabiatu sareng ari nomor ka tujuhna la yazalu eta teu eureun-eureun si jalma yajri eta ngaberjalankeun si jalma ala lisanihi atas lisana itu si jalma filaili dina waktu wengi wa nahari jeung dina waktu siang. Kalimata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal maqalatu sareng ari maqalah al asyiratu anu nomor ka-10na anil Hasani al Bisri eta tetep katampi ti Hasan al Bisri rahimahullah. Naon annahu saektosna Hasan al Bisri qala eta parantos nyarios Hasan al Bisri maktubun fit Taurati khamsu ahrufin ilaih kana kaul anu neme maktubun ari kelakuan eta nu ditulis fi Taurati dina kitab Taurat naon khamsatu ahrufin 5 pirang-pirang huruf jumalin tegasna pirang-pirang jumlah. Innal ghaniyata tegasna kahiji sayaktosna kabengharan ail iktifaa tegasna ngalap cukup binafaqati kunafaqah fil qanaati eta tetep aya dina qanaah. Ai ridho tegasna ridho bil kismati kana bagian wasukunil qalbi jeung tenangna hate inda adamil ma'rufati dina nalika eueuhna anu dipikabutuh. Wa inna salamata sareng kadua sayaktosna keselamatan minafati lisani tina karuksakan lisan fil uzlati eta tetep aya dina uzlah ail khuruji tegasna kaluar an mukhalatatil khalqi tina bergaul jeung makhluk bil inqita'i ku narima terputus. Wa innal hurmata sareng katilu sayaktosna kahurmatan ail udmata tegasna kaagungan fi wafdi syahwati eta tetep aya dina lumpat ngajauhan pirang-pirang syahwat. Ai fitarkiha tegasna dina tinggalna syahwat. Wa inna tamattu'a jeung kaopat sayaktosna kangeunahan ay kamalal intifai tegasna sampurnana narima manfaat fi ayamin to eta tetep aya dina pirang-pirang poe tawilatin anu jauh anu lila atau anu panjang. Fil akhirati tegasna di akhirat fil jannati di surga. Wa inna sabra sareng kalima sayaktosna kasabaran ala masyaki adail awamiri nahan kana karipuhna pangnyeri ti pirang-pirang pamarentah. Wa tahammulil maroji jeung mikul kana pirang-pirang ujian. Wa anijtina bil manahi jeung tina ngajauhan kana pirang-pirang larangan. Fi ayamin eta tetep aya dina pirang-pirang poe qalilatin anu saeutik anu sakedeung. Ai fi dunya tegasna di dunya.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.